Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Tibang Sapoe Sarebu. Ki geningan tibang. Aduh, ampun. Gusti Nu Agung. Tibang nek dipenta sapoe sarebu kebijakan Gubernur Jawa Barat eta teh geus nguntungkeun bisa nulungan ka sesama saudara-saudari kita bisa katulung. Lamun aya pangabutuh nu teu boga ongkos ka rumah sakit bisa katulung. Lamun misalkeun aya budak sakola nu teu kabeuli baju bisa katulung. Lamun aya anu nek lahiran bisa katulung nu teu boga duit mah, terkecuali nu boga duit sugan. Lain ai jelema zaman ayeuna sok heran ke Kampak mah. Pusing, 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 pusing. Heran kunaon Ki? Lolobana teh kieu beunghar harta miskin hate. Dipenta 1000 perak sapoe seukeur sesama nulung ka hareupna teh alus eta teh. Aduh, menikot loba nu kabeuratan anu nyinyir. Di Bandungan ku Ki Kampaknya awewe geus aya 2 ibu-ibu nu nyinyir. Terus aya deui lalaki nyinyir sarua. Ngomong macem-macem ka bapak aing. Kakang Dedi Mulyadi nikot nu ngomong teh geus nepikeun kajet sugan ngomong teh macem-macem. Ieu teh nu 1000 sapoe teh seukeur rakyat-rakyat keneh anu ngabutuhkeun. Ayeuna sa Jawa Barat lamun geus guyub kabeh lereongan nu 1000 sapoe manfaatna teh leuwih loba. Ieu mah pikiranna teh aneh-aneh sagala. Wah, pokona mah geus macem-macem we nya. Ki Kampak mah sok heran teh. Di mana atuh nek hirup aya kamajuan nek hirup rukun kos di negara baturnya. Di pentas sapoe 1000 ge seukeur kepentingan masyarakat keneh menikot loba nu pusing, 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 pusing. Menikot loba nu teu setuju. Nya lamun teu setuju entong miluan. Ki Kampak anu gawena serabutan masih mampu tah sapoe tibang 1000 mah. Komo deui lamun dipenta sapoe 5000. Wah, sigana loba nu ngajungkel nya. Loba nu muriang. Ampun, ampun. Sok malalikir atuh sing areling. Ulah nyinyir digedekeun nanaonan. Eta teh loba kauntunganana, loba manfaatna. Sok pikir coba.